Kang Ari kidal teh naon? Kidal teh eta teh kekencaan nih, jelema nu sok kekencaan. Oh, jelema anu sok ngenca wae. Lain sok ngenca wae, maksudna teh jelema anu kakuatan nanti dibeh kenca. Jelema mencek dina Google mah cenah eta teh. Kidal teh kiri dari lahir. Atuh lamun kitu mah akang meureun kadal. Kadal kumaha? Kan cek akang tadi kidal teh kiri dari lahir. Akang makan kanan dari lahir, berarti akang kadal. Bayawat meureun. Kang, budak nasi kulsuma da ka induk nanti nyebut nate Umi. Ya teu naon atuh nya bebas nyebut naon ge, nyebut umi, nyebut ibu terserah. Nya atuh meureun kuduna nama ibu ulah Umi nyebut nate. Ya kumaha budakna tuh nyi teu bisa maksa eta mah erek ibu, umi, emak, terserah kumaha maranehanana. Kan nginumna ASI, lamun ASI mah air susu ibu. Ari Umi mah atuh meureun jadi asu, Kang. Ya henteu kitu oge atuh nyi. ASI mah anger ASI air susu ibu, entar robah jadi pedah gara-gara manggil umi jadi asu, aya-aya wae. Berarti lamun manggilna bunda jadi asbun ya, Kang. Jika nama isukan akan jadi ke Bandung nih. Kana naon, Kang? Ya karena mobil Pak Haji, mawa mobil Pak Haji. Atuh meureun kudu ngongkos. Ya mau ama ngongkos, kan ongkos segala rupa bensin ditanggung ku Pak Haji. Cik atuh sing kira-kira, Kang. Kira-kira kumaha? Eta si Pak Haji piraku titah nanggung bensin. Iroh, maksudna bensin ditanggung teh lain ditanggung ku Pak Haji. Tapi duitna ti Pak Haji. Ari anu ditanggung ku Pak Haji teh duit atau bensin, Kang? Mobilna. Saleuwih. Tuh kira-kira si Akang eta mobil kudu ditanggung ku Pak Haji. Jit. Teka hati kalakuan si Juned. Teu kaharti kunaon, Kang? Eta nyi, kan si Emen teh nyeun kolecernya. Gara-gara nurutan nyeun kolecer. Nih tuturut munding pisan. Kela. Da si Emen masa teu bogaeun munding, Kang. Domba bogaeun ge. Lain kitu nyi, lain maksudna tuturut munding teh kamunding lain, tapi tuturut munding teh nurutan atuh si Juned teh nurutan si Emen. Oh, nurutan jadi munding? Aing alah munding deh. Jadi sok inget hari zaman bahala keur leutik nya. Kunaon, Kang? Heeh, lamun keur ulin yang barudak itunya hari pasea sok mamawa bapak ningan. Abi Matara, mang lamun ulin Matara mau si bapak. Si bapak mau aya di imah. Lain mau bapak gitu, mo maksudna teh mau ngaran bapak gitu. Oh, dibawa di naplang? Nyai, lain dibawa di naplang. Maksudna teh papoyok-poyok ngaran bapak. Oh, si bapak kereutik karena poyok. Tira bapak mana ganti ngaran jadi poyok mah? Mang ari nu kamari teh anak angkat. Iya, anak angkat. Lawan gitu. Nah, geus gede mang diangkat wae. Lain gitu sarua maksudna. Maksudna anak angkat teh eta teh lain anak tegas atuh. Da lain tegas man ngaran bapak nama. Yo, kieu moal.
Tah, dengekeun si Bibi. Maksud si Amang mah eta teh anak angkat. Ngan lamun diteges-teges tara diangkat. Oh, gitu, Bi. Ya, Ari Arulin teh ulah suka kebun anu rungkul di tukang eta. Mangku naon, Mang? Lain pernah cok aya orai. Isi. Mangkaning orai mah lupa gancang, cetakan teboga suku, lupa gancang komo mun dibere suku. Ya tuh macok. Macok kumaha? Ya sok we. Ayeuna misalkan aya orang yang ngalewatnya, terus dibere suku, itu macok, Mang. Lain kitu maksudna Sarmo. Maksudna teh orai di sukuan. Kai meureun Kang nu disuguhan mah lain orai. Ya, mo. Ari janjian jeung babaturan teh ulah sok telat paneh teh. Loba laporan ka Amang, mun sok datang telat. Lamun janjian 5 menit sama meh jam teh kudu geus datang, ulah telat. Heeh, matak namu lamun datang sing telat. Nyai, lain datang sing telat, datang ulah telat. Ih, kapan abi mah ngahaja, Mang. Di mana-mana ge lalakon mah datangna paneuri. Heuh, tuluy modar. Saha nu maot Kang? Tuh si Mo. Leuh, moal gering naon? Ipis loket, Bi. Gusti sing sabar, Cuk. Goyang, Neng, goyang.